Lumayan ari pepelakan mah kaala geuning nya. Pero ngaleutik kene. Hejo-hejo ge di ala we da keur mahal cengek teh. Eueuhan mana deui si cengek teh. Yes, sia alaan naon sih? Alaan cengek bel keur mahal ayeuna mah tuh hejo-hejo. Alaan wae. Ngeunah banget nu urang atuh. Karek meta cai kasih iem, cai itu samyo aing pae, aing mun eueuh cai di imah. Si jauh-jauh teh kasieun tuh ka aing we. Cai sia mah baheula aing meta ge di taheurna teu ngeunah. Piraku sia mah. Bisa banget daripada jauh ka ditu. Gembe aing kasih iem we kitu na ge da jeung dulur ieu si Ahmad. Bela aing kamari nempos ya jalan-jalan aja si itu tuh budak dua si Amel jeung si Ayu kamana aing balik jalan-jalan ge lapar nya teu di jajanan nya mah dibawa ka pamancingan coba terus kitu aing ditinggalkeun lapar meureun sia lapar cek aing teh nya ngaranna jalan-jalan mah jajan nya ulah nimbel imah aing ditanimbel coba lagian sia daek wae mimilu jeung budak-budak sinarin akur aing mah tadina daek da sugan teh dibawa ka anu jauh teh nyaho mah aing dibawa nu ka situ jor aing nyaho mah moal daek moal milu sugan teh dibawa ka amalnya amal apa mall bilang bakal ka mall aing ka danau ieu ka pamancingan da lalaki di dinya Assalamualaikum. Mak. Mak. Odah. Ya nya jelema teh budak geuning. Mak. Mak. Euy. Ya eta nya. Bolot banget. Gede. Keur naon si emak keur ngisinya? Tunduh Bu Haji, emak tunduh. Gogeroan mau bara-bara kali. Di cuaca nage mani kuatan. Oh, sia mah urang ge sarua tunduh. Senajan tahun baru geus kalewat tapi masih kena hujan ya Bu Haji. Sugan ke mah naon si akhir Januari mah geus hujan sugan. Padahal ini udah geus bulan Januari gitu. Geus ke radio kuing rek carita. Carita naon? Itu si are ka dieu mah. Duh. Tuduh banget mak. Tapi sebon teh caritakeun teh dengekeun ngomong teh. Itu si are ka dieu ke baturan uing. Nya heuh ngaranna jelema mah ya iis jeung tatangga sia teh bejaan aing sia mah meni kitu sia kasarapan Bu Haji ta judes. Ya sembarangan wae Si ieu mah di bejaan si aing ge nyaho aya nu ngomong bimenah. Ya jelema eueuh kudu dibejaan sia mah. Enggal kamari sia ngomong aing moal milu jeung si Ayu jeung si Amel. Ya geus atuh diajak jalan-jalan ieu. Sia teh. Yah, eta si iem cenah mah diwak-wak cenah ngadenge teh cenah cek indung. Eta mah geus aneh. Ya mah ye, tara manggi kadaharan nu ngeunah. Sia ge pasti mak di ditu. Ngantongan mah bisa sia ge di ditu. Sia bakal sosis paling gede sosis. Ih loba siput. Aya narak mangkat ngalacai. Ngomong-ngomong emeta tuh is cengek is jeung eta terung eta aya nu. Eueuhan ieu ge tuh aing ge kurang eta jeung nyambel. Coba geus jeung aing ka dieu sia mah nya aing ge erek nyambel asa teh ukur marahal. Boga tangkalna loba oge Geus aing meta cai lah nya. Kamu kakarawat kos gitu orang pentat teh amit-amit. Cinta bawa duka, rindu balas dendam, tinggal ku kecewa. Salahku apa, dosaku di mana? Kunaon sih? Eta yang ngarujak. Oh, sambelna. Mana sih lain bawah sambelna ge. Tadi terek dibawa gula Ya mawa mau lihat tuh. Duitna mana teh gitu bang menang pamere keur penting aya nu nganjang ka urang. Namanya Haris ye. Ya iya dong, aku kan cantik dong. Hayang atuh aku. Nya neangeun atuh ulah yang nu urut urang maneh mah kitu wae teu kaur aya nu ganteng main cokot wae maneh mah kenalan urang teh dicokot wae sih aku maneh. Cinta adegan je. Eka ge boga kenalan panjak odong-odong. Gitu meong. Da maneh mah emang nage tipena teh nu cara ritu. Soalna badan kekar ye kan aya laguna. Ember. Badan kekar
Aduh gedong pisah. Iya bener. Emberannya. Emang lagi sih keleutik kurang gitu sok resep lamun anu panja anu ngarak odong-odong teh sok nunuturkeun tapi lain ningali Lain odong-odongna kali panjakna ye. emberan Di pikiran Eko teh, wow, pasti cucu-cucu kakak ye. ini emberan Gedong-gedong. emberan Enak ya. hmm. Ah, ulah huhuitan wae. Naon sih? Besing kunti darah ratang. Ngalain sudah ieu manuk karaweuhan. Ya kopi, inum heula besing tiis manten. Tumben hidang. Kadituan nyaker hidang we ayeuna mah uing nutup aurat Embung sampai keseksian uing terlihat ku laki-laki lain. Ameh naon sih teh mun kuat dicadar gitu. Ya besing anu bogoh, tetangga teh ngintip wae urang. Atuh Tetangga ngintip wae. Ki bogoheun deh ka urang. Kajeun urang ku batur. ulah. Nya mantak ge. Mending ku batur mah paling kurungan ka dieu. Goblok mah aing manuk. Nu bisa banget bosa kita. Oh, nyakeun bae di kurungan di dieu. Mana manuk lagi eueuh. Oh, ieu bingung rek kiara naon. Geus miara cungcuing we di dia asupkeun. Aju we ah. Ya, dumuk cungcuing mah gandeng. Maulah henteu ka ditu. Iraha, poe Mal- naon, malam jambaran, minggu, kudu malam masak meureunnan. Murang meuli catering we mama nyeduhan kopi hungkul. Emang kitu nu arek ka dieuna, nu arek ka imahna loba. 4 urang cenah mah. 4 urang. Kudu segala pake kutrang catering atuh. Ya maksudnya meuli-meuli sang warteg atuh Geus mesen. ke manu masak. Arek masak naon, hayang naon, arek ngaliwat. Ngaliwat teh mah Kayak atuh. kumaha diliwatkeun atuh. Heeh. Ah. Hanya wing sorangan wae mah teu pararugu lah anak eueuh. Nya heueuh. Dulur eueuh. Kayak naon ka emak we geus. Lamun kue-kue mah geus meuli we di pasar. Mah kue mah da maloba ieu meureun. Eta kudu dibere dahar meureunnan semah teh. Bere dahar, bere ngopi meureun. Kayak manu masakna kajen. Heeh. Ulah henteu nya mah nya. Ye, kamarana sih mani sepintasnya ye. teu nyaho Apa gitu ye 1.000 ka sawah kan ini teh usum tandur ye. meureunnan Di kampung mah kitu nya ye. Ayo, keur naon? Ieu dua Awas, gading. ada ganggarangan. kenal teh is ka dieu Nu nih. urang keur ngarujak cuman eueuh sambelna mana atuh potongan meuli sambel ka ditu Lain tadi ka imah urang. Ayo, Tinta adogan ye ke rumah ye mah. padahal ieu tinggal itu jambuna cuco-cuco ye. meni kuat galede Dong, Lu saun aja ngomong nang tuh. pi mana mana? aya pamere keur Pamere penting ka Bogona ye. keur penting anu nganjang ka Eke Tuh, Pamere apa cangkung. ngalah di tangkal anu batu? sembarangan wae nya fitnah wae manehna Kudu dicangkemos apa ye. curiga wae kos kitu sih Alat itu na kudu dicangkemos. emberan Maju dah siapa? Cucu tuh gedong. Kamari tas di mana mana? Kemah jalan-jalan kamari. Aing nempo jeung si Bella, si Mau Nadia dibicaan aku. Mau dibicaan ayo. Tong dibicaan main mah rempong kita bebijak unggal jelema. Lain gitu. Biasanya kan musuh mana mah jeung si eta mah Bella mah kunaon si Jin jadi akur. Si Bella na yang memiru ke ekenya ye. Tas di mana sih? Tas di mana? ti danau Di danau sih naon sih ye. Di danau loba cucu. Anu nita kamari. Nah, ngidar-ngidar niup trompet mana lain? iya Ini sih mah milu. panengan si iem Jadi anu teh ngilu hiji gen teh jadi ye. Heeh, da manehna eueuh. Emberan. Aya anu nitah malah henteu milu sia mah. Biarin aja deh mama nita ganggarangan. Hayang atuh coba. Ih mun hayang wae ih. Pasaannya. Ya ulah kabeh atuh nu galaledena. Lah kore tamali sia. Terus kali itu maneh ulah sok ulin-ulin jeung arurang nah. Cawana tuh 2. ya Hiji deui. tapi tong nu ieu kadang Beren nuletik ye. Beren nuletik. Eta nu eta geus Beren beureum. Udah, geus mangkat. Ye Mah mah. atuh ieu mah karasa hiji mah. Cawana mana? Bang mentaki meni rempong ye.
Naon? Ieu manuk ka mana sih leungitna? Teu nyaho iber. Kamari teh ah. Ah, ieu dengekeun. Naon? Si Neng isukan asuhnya Di kamana emang? rek ngilu pengajian ho. Oh, sinarieun ieu istriku. Kan orang teh hayang istri soleh kan aya paribasanya surga Naon sih? itu di telapak kaki suami. Heeh. Ya heeh. Oh, bener aya kahayang aya kitu mah. Oh, nya uing pengajian oge. Naon sih? Nya menang kue mah konsumsi, nya balik kue. Aduh, nya Lumayan ikut pecah ieu kumaha we. Penting mah aya niatna heula. Nya heeh. Mantap ayeuna mah sadar wae ge. Heeh. Ya engke mana ngejo we isuk mah. Heeh. Nyepankeun. Ini ke gampang. Terus si Neng mah pandian ku uing rek di pandian. Mau balik Geus geulis karek ditinggalkeun. mau balik sore ieu meureun. Moal coba pengajian 3 jam ge anggeus. Ieu diinguan manuk beo sebenarnya. Nya ulah atuh. Emang ngarawe coh wae. Ngarawe coy mah cungcuing, cek Neng oge. Ih, nya beo emang sarua gacor kos mana sebenarnya dia. Ya, ngomong-ngomong iraha rek usaha teh. Ieu duit simpanan geus koredas. Buku ge pancen aya panggilan ke deung ge aya Panggilan ilahi moron. Di kamari panggilan. Eta arek kuliah di Bu Haji iraha tahun baru geus liwat. Ke deung ge aya ngomong, ke deung cenah tereh tandur. Nya ulah ngarep-ngarep di dinya atuh maneh teh. Nya heueuh, ge bari Usaha mah ka mana we loba ieu. Ieu usaha mah di mana we ge bisa amat. Ulah di dinya wae saya teh. Aduh, cuma main tiup-tiup na we. Oh. Di dinya we mereka ngelebok naon. Heeh, ih. Mana kamari teh jalan-jalan ya ye. Itu tapi naing mah bakar-bakar atuh jeung Bu Haji. Dasar wanita kismin. Ngeunaheun kitu daripada jalan-jalan. Mana paling jalan-jalan ge. Teu jajan ieu. Paling di Bu Haji mah jeung keong, bakar-bakar ge. Siput dong, siput. Ieu mah embung ye jeung Pada keong mana kurang tenggek. kuriling yang ngadaharan angin doang. Kita mah ke danau, Nimbau. Rek mau nyeburkeun maneh. Itu mah make koknya. Rame banget nya di Rame ditu loba banget. nu piknik. Paling ge ye mah di Bu Haji. Jeung pais keong. Dibakar-bakar keong tenggek. Terus Baju trekna oge siput dong. medit ge. mana nama kitu emangnya Bu Haji mah yang katenjo we ku batur. Ngondang tetangga sengaja Emberan Ayeuna supaya nuhun, ayeuna. mereka keponawan wow. ka era nya. nya. Amita Bacan mah Emberan. dasar wanita tuna susila. Naon sih eta teh? Wanita tuna susila ya biasa wanita. Hari mana mandi taras si A. Buset teman di wae perakuan. Dicumpangnya mandi teh ieu meuni katombe malulu. Peraku ah. Tuh buset ieu biratun ge aya geuning. Bukan goblok. Maju we. Meni yang meni abad bukan salah kita bari jeung goreng patut oge da salah ki aing. Oh, Amad, minta cai atuh, ya. minta cahaya. Ari saya hidang tuh si meta cai ka dieu. Itu aing samnya na pae di wae. Tuh kadi teh meta cai mah ka Cidople ka Solokan. Ya we batu mah kebanjiran ieu. Itu dangdanan atuh samnya aing itu ngahiyang wae. Ya kali itu dangdanan nah. Kamang adulnya dangdanan. Wah, cenah manehna ke ngala ceblokana cenah. Ulah si sagala Ya, ya, nanaon kadulur sia teh ari ananona. Ate kadulur sia mah geuleuh ngewa wae. Maneh rapet kitu eta banget. Ya rapat aing mah Menang hidayah sia. menang hidayah ini mah aing rek jadi wanita soleh seutuhnya. Ah, senajan sia rapet sakieu memuncangan teh katempo ge ari hate sia busuk mah angger sia teh. Tapi aing mah suci lahir batin, suci tanpa debu. Sia mah ye make kerudung kos ieu banget teh katempo ge sia mah nutupi aib sia. Mending nutupi aib, aing mah nutupi aib, nutupi hutang bank. Aya we cai meta tuh mah. Wah, beres segala. Bere cai amil ya, bere cai amil. Iya, saya coba ya. Cai amil. Coba mau ditarega banget sakodong saya naon. Soalnya non aing setor listrik meni sabulan mi 25.000. Kok cuma make pulsa oge Nah, ulah tadi tuh kabi embay. Itu ka mame ah. Tapi cai saya dulu sia kos kitu ting si Ahmad. Ya, sia teh dengekeun, sia teh kamere jariah tara amal sodako-sodako cai ka aing. Kajian beres setik mah. Ulah. Amat joko tuh. Segala we aduh segala mama cai. Kadi tuh nya hacai na mental ka Cidople nyokot. Bising manehna teu bisaen cebok, teu bisaen cebok, teu bisa mandi. Bunga aing nek nyose ah. Bung manehna kita api-api teh cai EBS dicokot. Keur mah EBS 2 liter deui. Wah, ieu. Kan nyosot. Ya Bu Haji. Nyaon mak, meuli rangginang di Haji Ati we, meuli kota Alarus barerekah teh banget nya. Mah wawung ke bere duit na atuh mah wawung mah. Cuman gitu lamun meuli rangginang ti Haji Ati kudu dienggal-enggalna ulah ngadadak. Anggal. Kudu dianggalna ulah ngadadak. Ulah dadakan. Ya heueuh. Mau loba iya tuh mah paling 50 siki we ranginang nage. Eta ningali si Neng Lucy geuningan meuli di Haji Ati meuli kuatan barokah. Tadi mah dibere ngasan ya meuli kuat nuna teh sia.
Tapi macam-macam aya ranginang warna ungu, aya nu warna berem, Oh gitu mak. aya warna hejo eta dikumahakeun kok bisa kos kitu Bu Ya, Haji. Ya make eta pewarna meureun Make mak. pewarna meureun, Mendingan ranginang anu Anu biasa we. di etaan ku gula teh sama gula beureum teh geuning. Tah eta Bu Haji, heeh mun kuat galede teh aya da 10 ribuan hiji teh babaraha mah. Buset piraku mak. Oh, eta di Haji Ati cenah. Nya mah abung deui 10.000 hiji mah paling ge goceng meureun nah. Ngadenge mah cenah si Lucy oge tuh si Lucy anak Haji Endeng. Heeh. Arek nyunatan cenah Bu Haji. Nyaun can ngadenge can liar ka belah ditu Kamari sih. teh mah teh liwat ka imana cenah. Heeh. Eta geuning meuli ranginang neng. Nya arek nyundatan mah cenah samingguan deui. Tereh meureun. Tatanggapan teu. Henteu cenah niis cenah. Kitu nya ari nu beunghar mah nya Bu Haji nya. Nyaho duit mah. Batur anu beunghar teh nanggap ieu nanggap itu odong-odong kayaknya. Oh, padahal mah nyugemakeun anak ya. Malah anu malarat itu sebelah aya geuningan Bu Haji. Sok aya nu kitu nya Bu Haji. Atuh mah cat Bukan ini ayah we apa tuh kabar mesraan teh ulah sok ngarentageun rumah tangga baturnya. Bere-bere siapa teh ya? Baju salaki di budal-budalkeun ayeuna hahehe Apa hahehe. aing menang hadayah. Orang hidayah Taisya. Wah, sakadaha meta. Hari aja dulu saya usah diguguhnya. Ya dulu Ya semua mending pas gitu. ditulang. Soket banget si awas lamun boga pangabutuh ka aing sia. Aing boga pangabutuh non, sia tibang boga hutang 50.000 geuna nagih wae. Jeung dulur ge. Eueuhan. Dulu sih mah kos kitu emang rada stresnya tiba heula. Nya Masih. beureunan sabarang tinggalkeun ku lalakina. Jadi kos kitu karunya budak teh nya kudu dirupiah teh teh da. Maju we rupiah. Misal kene teh sudieun meureun si Komar. Ya. Bae iman mah kawin oge baheula jeung si Komar teh inget teu keur parawan jeung bujang. Dihajaran wae nya. Terus nu kadua jeung sasi anu lalakina anu halisa meni hideung kerang teh. Si Panju. Si Panjul mah najis urang mah nya sebagai perempuan sejatinya embung na kawin jeung si Panjul mun ajodohna nya meni gila halis teh meni hideung. Untung aya ya Bu Haji dadakannya. Heeh. Ya tingali menekuat halus. Halus banget nya. Oh iya na meureunnan. Ah cigana paleuleui eta mama. Iya. Heeh. Ya dadak tuh Bu Haji. Elah, eta Bu Haji jeung mau datang di mana, Mak? Pas meuli ranginang geus teh malam minggu kan arek datang si Haji. Aa meureun arek. Jangan apa? Haji apa Pak Haji sih? Haji da ora kene Mate Pak Haji we ah. Nya geus sabodo Bu Haji eta mah nya. Ya tuh Bu Haji batu mau ngora keneh Nya heueuh. Nya kayeuna meni nemen ciga ABG wae nyebut AA. Ya arek masak Bu Haji tengke bantuan ya jeung emak urang Pasti, ngaliwat. pasti. Heeh, ke urang dahar bareng pan Yo sekali. lain ka mana ka sasi. Jadi meureun nya. Ya Iya. alhamdulillah jadi. Kamu begitu. Tuh geus Lain ranginang Haji mani lagi. bahagianya. Oh, meuli ranginang lagi. Oh, menekuat halus pisan. Yang ngurangan randa di lembur ieu iis ya. Apa Bu Haji bising karatan? Somo nemen. Nini odah randa ayeuna. Si Is randa, si Bella randa, aing randa yang ngurangan Buatan randa kami di lembur Kan jadi kampung rangda ieu. Iya naon sih ieu. Menang ti budak gua. Perperih beteng teh baiknya emaknya. Batu nang hiji-hijina eta. Budak dua saha. Si Ayu jeung si Amel. Setas metis merenya. Batur hayang urang nang nyamot ti budak dua. Kata ubar is jambu ke situ teh. Ubar naon Bu Haji? Barbeki. Agak rupa mak. Ayo ah. Nya isnya. Atuh Ulah pokoknya Sabtu kan malam minggu datang semahna. jam berapa sih? Pas maghrib. Urang nyampeurna jam berapa, Mak? Ya jam 1 atuh mak. Ai jam 1. Pas zuhur. Kan hayam meureun hayam. Heeh. Berapa kilo? Duh sautik. Ngan saotik. Nya tibang opatan jelemana nya mending orang-orang dahar babarengan. Haji. Ayo. Mere doa adanya, lancar. Nuhun doa ge is Mal nuhun. bisa bareng-bareng lepas kieu. Kajun loba Duit kowe mah mah. teu bisa mere. Doa we meureun ayo. Pegawaian. Ayo.